Saya Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun untuk Desa Cisantana yang ke-42 tahun. Cisantana kahiji, Cisantana ngahiji. Saya doakan agar Desa Cisantana kahiji bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Makmur secara ekonomi sehingga rakyatnya menjadi sejahtera. Saya juga menjadi bagian dari Desa Cisantana karena ipar saya berasal dari Cisantana di Cigugur yang terkenal indah wisata alamnya maupun agrowisatanya. Sukses selalu untuk Desa Cisantana. Allah nu maha welas tur maha asih pagelaran sejarah di kawitan pikiwati sadayana mugi-mugi dina milangkala Cisantana ieu kapayuna Cisantana nu kahiji Cisantana kedah ngahiji amin ya Allah ya rabbal alamin. Pagelaran sejarah di kawitan. Gusti nu maha suci amin sakulun paralun ka Gusti nu maha suci sejarah jian ngaraksa abdi negeri sejarah ngaguaratan titis waris nini aki wangkeun jalan ratan katampian gesan mandi kaleuwih sifat tahunan leuwih nu ngaruncang diri manusia kiwari rek murun anting padung dengan jeung musik ngapangan cikan